sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Aya paribasa para mitra sadaya asa potong rancatan cenah para mitra sadaya. Asa potong rancatan itunya para mitra ye nu sebatkeun potong rancatan teh janten pihartosina teh ieu para mitra sadaya leungiteun leungiteun batur cenah para mitra anu sok ngabantu atanapi ieu sok naon teh ngabantuan pagawean kitu ya para mitra potong rancatan gitu janten para wargi sadaya pada balan para mitra teh aya ngabantuan gitu di pigawe ku sorangan niasa potong rancatan jadi gitu nya para mitra sadaya. Dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-52 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uat Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka para mitra sabaranya bagian ka-52. Para mitra mangga dongeng parantos dugi ka mananya. Pokona para mitra pasukan Serigala Putih para wargi sadaya. Ayeuna mah ngahiji hatuja kalalana harita ngagambung sareng pasukan Serigala Putih. Anu mana para wargi dipimpin ku Abdurrahman si Horeng Abdurrahman teh si Cipeu. Hebat para wargi mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waktu tuluy nyerelek nyedak ka mangsa peuting. Luareun wawangunan geus sepi jempling teu kadengen nu batuk-batuk acan. Sabab kabeh geus sarare iwati anak buahna Abdurrahman, limaan kaasup omon nu dititah nemalan. Para mitra anu dititah para mitra sadaya nyaeta nembak Den Joni. Anu can sarare teh ongkohan manehna kagiliran ngajaga. Sora sasatuan kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas. Kitu deui lonok para wargi sadaya disarada ti kasiring ku hiliwirna angin peuting. Teu lila cungungung anjing babaung asa deukeut pisan. Atuh Abdurrahman memang manehna oge anu geus sare ge ngorejat. Kageuingkeun ku sora anjing babaung tuluy rungah ringeuh. Samalah make ngagerendeng jero dadana. Nah anjing siga mere tanggara bari sae kajadian. Nu teu dipiharep ieu teh. Buah-buah mere tanggara yen aya penyerangan ka dieu. Memang aing apa tur ngarti kana babaungna anjing. Tapi moal mungkin ari pihak musuh wani nyerang mangsa peuting mah sabab sieunun ku taktik gerilya. Ngan teuing lamun aya goromolan ngaliwat mah. Kitu gerentas Abdurrahman manehna ngarti kana hartina anjing babaung. Sabab ngabogaan ilmu bisa robah jirim jadi ajag bodas. Teu lila goloyoh ngedeng deui tapi teu buru-buru sare. Kalah kana ngeuy sirah siga nu ngalamun. Red kaja kalalana menitibra taksiran capek da puguh tas lumampah sakitu jauh. Geus puguh ari eulis Wiwin jeung Neng Yani mah tibada magrib keneh geus sarare di hiji kamar. Tuna kaayaan Abdurrahman anu masih keneh nyileuk bari nangkarak bengkang. Caturkeun Den Joni anu rek dihukum mati ku anak buahna Abdurrahman teh. Gawena kulasa kulisik we. Sarena henteu tibra taksiran geus aya pirasat bakal ponok umur ku jalan ditembak. Cungungung anjing babaung deui. Samalah harita para wargi sadaya. Atuh ayeuna mah babaungna teh dipongpok kamar nu dipake ngerem Den Joni. Kulisik Den Joni ngulisik. Nyah beunta teu lila nguniang hudang. Kalawan rarat reret kana jandela jeung kana panto. Dukare kabur duka naon. Akhirna Den Joni ngadon ngajejentul nangkep tuur. Sakapeung mah luk tungku tarang nyuuh kana tuur.
saka pengrenghap narik napas jero. Geus aya kana 10 menit na Den Joni nangkep tuur cungungung kadenge. Tur atrapisan anjing babaung di pompo kamar. Rai Den Joni make boga rasa keung sagala. Bulu punduk ting puringkak ret kana jandela tuluy dipencerong. Barang malik deui ana breh lenyap hate Den Joni ngalenyap. Sabab dina lawang aya 2 makhluk anu ti heula. Ngenembongan nyaeta nu hiji wujudna lalaki tur awak hideung lestreng nu disebut Batara Karang teh. Nu saurang deui awewe dibubuli giret cirihil eta makhluk nu wujudna awewe seuri. Barakatak anu wujudna hideung lestreng seuri babarakatakan kalawan ngomong. Rek lumpat gamana aniga. Masing aniga bisa jinjing dina mega malang. Mual murung di susul ngaula. Kanieugeun harta waris nu ngaula. Nganieugeun harta waris nu ngaula. Lamun ni masrahkeun alamat ni genyot ngeunih aniga. Pokna kalawan disambung ku wujudna awewe. Sok sia mulu-mulu harta waris kanyeukeun. Sabab harta waris nu ngaula ngunaon mangke dijogot ngu aniga. Mulu-mulu jangan nyeukeun. Lamun nimikeun ke awak aniga. Rek nipang minjem gaula nyem. Nyingka sia sedan. Nyingka sia motong datang bae ka kaula. Sok buru-buru nyingka sia sedan. Den Joni ngorejat tuluy undur-urunran bari muringis. Nek lumpat ngamana aniga. Cek nu wujudna lalaki hideung atu awewe mairan sorana tetep ngirung. Lumpat ngamana mua muluk menang. Dok muluk ngak nyeukeun harta waris nu ngaula. Lamun aniga mung nyem ngaula. Awak aniga ngugula nyem. Dok muluk ngak nyeukeun. Keukeuh eta 2 makhluk teh nananyakeun harta waris teh. Eueuh da. Kaula mah teu mau harta waris barina ge. Tuh harta waris mah ku pamajikan kula ke jeung kumitohana. Jung ka ditu sokot ku anika. Montong nananyakeun ka kula bari nyusul-nyusul kula. Sok nyingka sia setan. Den Joni siga nu nafsu kalawan nuduh yen perhiasan anu aya di pamajikanana nyata di Marwati jeung mitohana. Ngaula nyahoni saha-saha. Sabab aniga anu ngabongkar harta waris ngaula. Anu matak mulu-mulu ngak nyeukeun. Misi digerek ngembung ngaula meheung aniga neuleuh. Kojengkang makhluk nu awakna hideung teh ngadeuketan. Tapi Den Joni tetep nolak malah rek neungeul sagala. Ngan orok kaya sasat nying hareupan bangsa dedemit. Sakilat leungeun Den Joni ditewak geus kitu beheungna digegel. Atuh puguh we Den Joni gogoakan tarik pisan. Aduh, ampun, tolong. Makhluk awewena menisiganus suka. Ciciri hilan di barungku anjing babaung lambat. Cereleng getih tina beheung Den Joni mancer tuluy pada ngenyotan kedua makhluk. Da puguh Den Joni gogoakan tarik pisan atu anak buah Abdurrahman. Nuker tali beras sareting korejat bari cungceg kana senjatana masing-masing. Geus puguh nuker ngajaga mah gentak ngabejaan anu jadi pingpinan. Kalawan teu sakumalila Abdurrahman kaluar ti kamar jeung jakalalana bari nyerkel pistol. Geus kitu terus maruru ka tempat tahanan Den Joni.
Tapi panto dikoncikeun gancang ku omon dibuka koncina. Ana berai kebeg sarerea ngakebeg. Kasampak Denjoni geus ngajolopong kariraga. Panon beunta beheung gorowong siga tapak mencit nya teu rek ngarasa reuwas jeung kaget kumaha. Ari ningali kaayan Denjoni kitu mah matak baluas ningalina oge. Ari nu ngarasa heran jeung dumeh panto tetep ngonci pageuh. Atuh jandela nutup tur make sarigsi ku beusi. Tapi kaayan Denjoni kitu, dalamun seug aya nu nganiaya ku manusa deui mah beteu ka mana jalana. Ari katambah-tambah dijaga ku genepan bari nu ngajaga eueuh nunutan acan samalah harita keur ngobrol bari tinggerendeng. Akhirna para mitra anu mulia Denjoni jadi korban teh lain korban ditembak tapi korban dirogahala ku dua makhluk. Tina alatan Denjoni ngagasab harta waris atawa harta pependeman teh. Sanajan aya kasebutna Denjoni hiji jelema nu biadab atawa disebut pengkhianat bangsa, ari kaayaan kitu mah keur Abdurrahman jeung Jakalalana ngarasa watir ku nasibna. Kalawan harita keneh Denjoni tengah peuting anak buahna dititah ngagali pikeun ngubur layon Denjoni. Sanggeus beres maturada jero brus we Denjoni dikubur nu pernahna di hiji kebon. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kocapkeun isukna para mitra. Kira-kira wanci haneut moyan anak buahna Jakalalana kabeh daratang kalawan ngucapkeun merdeka. Tuluy ngahiji jeung anggota Abdurrahman jadi pasukan Serigala Putih atau pasukan berani mati. Atuh dina wawanena lain deui ongkohan dipingpin ku dua urang anu ngabarogaan elmu. Nyati harita Jakalalana babarengan jeung Abdurrahman. Ari eulis Wiwin diajakan jadi palang merah oge kuning yani teu daekeun. Kalah ngahijina teh jeung lalaki kalawan jadi prajurit. Majah jadi palang merah masok tara kuat lamun ningali anu cilaka. Padahal lain teu luas atawa henteu kuat ningali nu cilaka. Nu puguh mah ngarasa panas dumeh neng yani pamajikanana Jakalalana. Ku dasar kitu eulis Wiwin ngalamehan midun samalah ka mana-mana sok babarengan ti ditu nama. Dipalar Jakalalana panas hatena. Tapi keur Jakalalana katingalina teh teu ngarasa panas malah atoh nu aya. Eulis Wiwin dipikahayang ku midun da ngarah teu ngagoda ka manehna. Nyati harita para mitra Jakalalana ngahiji jeung Abdurrahman alias si Cipeu. Isukna ngayakeun serangan ka pihak musuh kalawan bertempur aya kana 2 jamna. Teu munasabah pasukan nu dipingpin ku Jakalalana jeung Abdurrahman hasilna mucekil. Pihak musuh aya 10 nu korban, atuh senjatana beuki lengkep ngan acan mibana panser atawa tank wajah. Heuleuh 3 poe sabada ngayakeun serangan pasukan Serigala Putih. Teu ka mana-mana kabeh karumpul sabab geus 3 poe ngayakeun serangan. Lamun reureuh mah itung-itung reureuh, bari ngumpulkeun deui tanaga. Harita anggota pasukan Serigala Putih sabagian keur kakedengan ditepas imah rahayat. Sabagian aya nu tetembangan lagu Halo-Halo Bandung, bari dihitaran ku saurang. Atuh para mitra nu keur maraneh nama keur sawareh mah aya nu keur marani jeung nyeusehan di walungan. Samalah eulis Wiwin oge jeung midun ka walungan rek nyeusehan. Iwati Jakalalana jeung Abdurrahman nu aya teh manehna keur badami. Rek ngayakeun serangan deui bari rek ka parinda. Sedang tujuan Jakalalana pindah teh ka Sarakan Aki Joher sabab didinya kasebut pagunungan. Rupa-rupa para wargi polahna anu keur di walungan. Aya nu ici kibung, aya nu keur nyeusehan bari tetembangan, aya nu keur ngagaronyak ka si midun, katingalina bangun anu barungah naker. Tapi nu marani ge henteu matak era parada nu ningali sabab marake calana kolor, teu wani bubulucunan. Komo kitu aya awewe keur nyeusehan katambah tempatna negerak. Nyedek ka beurang ngeunakeun katambah kurahayat awewe lalaki, nu rek ngadon marani jeung nyeusehan. Atuh di walungan beuki haneuteun. Kira-kira satengah 10 beurang, harita teh kadenge sora nu ngagerung di sadaku sararea mah truk patroli. Ne atuh breh teh horeng kapal eta para mitra, kapal para mitra. Harita teh nyaeta disebut Mustang teh.
serepet dua kapal ting serepet atuh nu hiji ti belah wetan nu hiji deui ti belah kulon geus kitu mah pirebet pedieu meusina ngaberebet nembakan nu keur di walungan atuh puguh we para mitra kabeh harita teh ting buriak lalumpatan teu sirik dacul naon rahayat awewe ting jarerit bari ting balecir bari anak buah Abdurrahman aya nu katemak duaan nu saurang palebah walikatna nu saurang deui pingpingna ari midun harita ngajurungkeun baturna saurang di titah ngabejaan baturna nu keur araya di imah atuh belenyeng harita para mitra baturna si midun lumpat bari bulucat balicet harita teh para wargi sabab ditemakan tina kapal sora pelor nu keuna kana batu tinga burinyai ting saruit jelegur harita tina kapal ngaragrageun bom atuh harita teh para mitra sadaya pasukan anu keur araya di imah ge pada pahidut terus nyarumput di masing-masing tempatna bari marawa senjata sewang-sewangan kitu deui jakalalana jeung Abdurrahman katut Neng Yani nyarumput nu saurang deui para mitra katelah Kardi teu diparentah teu naon manehna ngadon nang manggul bren dibawa ka sisi walungan brek depak gigireun batu geus kitu tembakan kapal ku bren kabeneran kapal hiji beunang atuh Kardi meuni atoh manehna hari engklak-engklakan sedang si Bidun cocorwokan ngabejaan awas kapal kalah ngahajakeun tuluy totongengan teu nyaho kapal nu hiji deui nyerepet di belah kalel bari nembak brebet Allahu Akbar si Kardi ngucapkeun takbir bari awakna melenting si horeng si mana horeng Kardi katemak rubuh guyang getih nu teu kungsi sawatara menit si Kardi nepi ka hanteuna pondok umur mulih ka jati mulang ka asa dipunut ku Rahayu dipentak ku Maha Kawasa alatan manehna diberebet tina kapal atuh si Midun bari ngageroan Kardi bluk si Midun nangkuban sabab katingali kapal nyamer ngan harita teh henteu nemak terus ngilet inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aduh Kardi hampura dewek euy Midun ngusap beungeut layon si Kardi repanon peureum sabab tadi mah panon layon beuntak atuh geus kitu mah para mitra harita ge atuh memang katingali getih ngalaya tina bibir geus kitu layon si Kardi dipanggul ku si Midun dibawa ka asrama kalawan harita keneh di Pulasara sakumaha mistina make upacara militer sagala wanci lohor harita teh pasukan Serigala Putih para wargi sadaya parindah tempat nu dituju ku jakalalana nyeta ka sarakanana Aki Joher ongkohan jakalalana jeung Abdurrahman inget bae ka Aki Joher sasat nu mikanyaah ka manehna gancangna ieu carita para wargi atuh jakalalana jeung Abdurrahman katut anak buahna kurang leuwih 70 urang geus tepi kanu dituju ngan harita jakalalana jeung Abdurrahman ting poloho sabab imah Aki Joher eueuh duka aya nu ngaduruk duka dipindahkeun ka tempat sejen rek nanyakeun eueuh jelema saurang-urang acan kitu deui Mang Odoy jeung Bi Uning ge eueuh atuh jakalalana pokna bari raratreret beuh geuning imah Aki Joher teh eueuh euy naparindah kitu atawa geus maraot lamun nya teh mah Aki Joher jeung Nini Anyang geus maraot nah di mana dikurebkeunana lamun aya mah anu manguburkeun teh euy ceuk jakalalana bari hatena mangahlas lamun nya teh mah para mitra sadaya Aki Joher jeung Nini Anyang geus maraot atuh Neng Yani pokna sumuhunya Kang upami laras teh mah Aki sareng Nini tos ngarantunkeun kusaha sareng di mana dikuburna abdi mah diangeheranna teh ku perkawis bumina mah meuni teu aya tilas-tilasna acan da pemiru rug-rug teh mah atanapi aya anu ngaduruk piraku teu aya bangkarakna acan mah ku emutan abdi mah aya nu ngalihkeun ti dieu Kang Neng Yani boga timuru yen Aki Joher jeung Nini Anyang parindah tempat da memang bener imahna eueuh ku timuru abdi mah Kang oge Kang Asep sakumaha disarukeun ku Yani teh nembe teh muhun Aki sareng Nini marut ngaralih manggawe emut ku Kang Asep upay rugrug teh mah
Bumina atanapi aya nu ngaduruk piraku teu aya tilas-tilas na acan onaman mah. Cek Abdurrahman para wargi anu mulia. Alias si Cipeu mairan kana carita Neng Yani. Teuing atuh lamun pindah mapeu, jakalalana rada percaya oge kana timburuna Neng Yani jeung si Cipeu. Taina memaksad akang kumaha ye ngajakan ngalih ka dieu teh di mana kangge ngararep da piraku urang sareng barudak kedah ngararingkuk dina rungkun onaman mah. Jalan di dieu teh aya bumi pisan. Pamibada ngadamel iraha pirengseunana mangkaning anggota nu sakieu seueurna. Atuh dina bade ngadamel sasaungan ge piraku mung hiji dilebetan ku puluhan urang. Nya kumaha atunya? Jakalalana tuluy ngahuleng ngarasa bingung pikeun tempat ngarerem. Kumaha urang ka batalion tukang Kang Asep? Manawi urang ditugaskeun ku komandan batalion di tempat anu raya aya bumi. Nyaeta mah ti dieu ka batalion teh pan jauh henteu. Ya ti dieu mah kana lalakon sadinten poe di perjalanan mah. Pamita aya pamengan kitu oge. Nyaeta kumaha perkara Ibu Haji kuateun kitu lumampahna mangkaning geus kolot. Sok sieun teu kuateun kana tangtu ngariweuhkeunana ka anggota urang kudu ngagogotong, ceuk jakalalana. Mikiran Ibu Salamah ari ceuk Neng Yani pokna. Kiateun teu kiateun ge wayahna we kajabi upami anjeunna ngantunkeun. Nyalira di dieu atanuy pade mulih deui kasarakanana. Ngemutkeun kana karipuh matong bujang anjeunna sanaos abdi ge sami Kang. Tema Neng Yani. Harita teh pangrasana mah nyarita kitu teh asa laun. Moal kadengieun ku Eulis Wiwin sabab Eulis Wiwin rada jauh tur keur ngobrol jeung Ahmid. Bari dariuk dina hanapeun tangkal Ki Hujan sisi gawir. Eulis Wiwin semunu keheul. Saha nu rek balik teh Inung Kuring? Ya Coy Yani, tong make mikiran Inung Kuring da aya anakna. Rek kitu rek ieu ge kumaha ceuk anakna mah naha? Nabat jadi pikiran teuing ku urusan Inung Batur. Kan Kuring mah tadi ge lain nuturkeun Coy Yani, nuturkeun Kang Jaka. Sebab Kuring jeung Jaka teh lain wawuh ke sakatiga. Lain wawuh kamari sore. Geus bila samalah Kang Jaka cicingna ge di imah Kuring. Di mah Inung Bapak Kuring tur diurus daharna, diurus pakena. Cenah aya Kang Jaka. Rek ini ti dieu bari jeung anu jadi Inung teu dibabawa. Teu naon da Kuring ge bisa ngurus naha. Dia jeung nu jadi Inung ge kuateun keneh leumpang. Jeung dina mopona ge da ku Kuring ge da boh nu jadi Inung Kuring moal rek menta di ais ku anjeun. Atuh Kuring jeung nu jadi Inung moal terus dibabawa ku Kang Jaka teu naon ari manehna. Teu boga rasa rumasa diampihan ku Inung Kuring mah. Nepi ka Bapak Kuring korban ditembak ge ku ngaran si Joni lanceuk anjeun. Tina pasal melaan Kang Jaka. Atuh Kuring awak nepi ka cara cari kieu gara-gara ngabelaan Kang Jaka. Tibatan Kuring kudu ngaku mah tawa ngabejakeun Kang Jaka kajeun nyanangan siksaan we. Samalah nepi ka Kuring korban oge lillahi ta'ala demi ngabela bangsa khususna ngabela Kang Jaka. Balik-balikan lanceuk anjeun jadi pengkhianat bangsa, tur biadab, nu matak pantes. Lanceuk anjeun paeh oge. Siga aya nu ngerekep beheungna da geus kandel teuing dosana. Cek Eulis Wiwin para wargi. Dina nyaritana teh meuni norostos ngebrehkeun harita teh kawani. Nyarita norostos ceuk paribasana lir kacang ningang kajang. Sakumaha nu kauninga Eulis Wiwin nyarita meuni norostos lir kacang ningang kajang. Tur siga nu ngebrehkeun kawani. Kumaha atuh para mitra Neng Yani? Neng Yani tuluy nyarita. Kunaon ari Ayi Wiwin sok salah paham wae. Nasaha nu moal mawa anjeun jeung Inung anjeun teh? Deui ceuk mah teu nyaritakeun moal mawa atawa Kang Jaka teu nyebutkeun moal mawa anjeun jeung nu jadi Inung. Ngan lamun nyebutkeun kuateun teu kuateun ge wayahna we kajaba lamun rek ninggalkeun sorangan. Rumasa Kuring nyarita kitu. Nya tapi anjeun teu perlu ngomong kitu. Da Kuring ge tadi ge teu nuturkeun ka anjeun teu. Nuturkeun sotek ka Kang Jaka Kuring mah. Cenah anjeun Kang Jaka ayeuna Kang Jaka geus empungeun mawa Kuring. Tawa geus horeangeun ka iluan teu naon-naon ngan Kang Jaka kudu boga rasa rumasa. Lamun ngakukeun beragama mah. Jeung Kang Jaka geura ini tong make jeung aya halangan ku abdi jeung kudu jadi Inung abdi. Bisi ngariweuhkeun, bisi ngarintangan kana katengtreman Kang Jaka. Temal Eulis Wiwin para wargi sadaya. Tuluy ngabadieur miceun beungeut. Atuh Neng Yani geus dikitukeun mah ku Eulis Wiwin. Teu nemal deui duka teu nemal teh sieun jadi kapapanjangan. Duka ngarasa era ku anggota narempokeun. Nyarek teu nyarita kitu kumaha sabab bener-bener Eulis Wiwin bebela patina ka jakalalana nepi ka bapana nu katelah Kiai Darmin Perlaya ditembak ku Den Joni kitu deui Eulis Wiwin.
nampa panyiksa tina alatan ngabela Jakalalana. Ari katama-tama hate leutikna Eulis Wiwin ngarasa panas kuneng Yani. Rasat Eulis Wiwin mika cinta tibareto ka Jakalalana. Ku ayana caritaan kitu kojeng Kang Jakalalana nyamperkeun ka Eulis Wiwin. Nu keur diuk dina tunggul kawung rada ngajauhan tinu loba. Pok Jakalalana nyarita kalayan leuleuy dipalar Eulis Wiwin ulah katutuluyan. Lis atos ulah kapapanjangan cenah Eulis sareng ibu bade ngiring teras sareng akang teu naon-naon ari sakinten Eulis sareng ibu kiat mah mapahna. Jawab Jakalalana para wargi sadaya, harita teh bari nyekelan kana tak-tak Eulis Wiwin. Atuh kalieus Neng Yani ngabalieur bangun ambek deui dumeh Jakalalana. Nyekelan kana tak-tak Eulis Wiwin atuh leungeun Jakalalana dikepeskeun. Lah, mangga bade angkat manaha? Ulah ngerasa kehalangan ku abdi. Bilih ngariweuhkeun ka anggota akang katempuhan ngagotong ibu abdi atawa abdi nu mawi mangga bade angkat mah. Waktosna seet.